Hei, eta geus boga budak. La ilaha illallah. Aya kasyafana. Langsung dari gedung YIC Singaparna, Bapak dan juga Ibu hadirin tamu yang berbahagia, inilah momen kirap pengantin. Untuk kedua mempelai yang berbahagia dengan prosesi Pangbagia, upacara mapak pengantin yang merupakan persembahan dari Lingkung Seni Sanggar Panghegar dan juga Ajid and Friends Wedding Organizer Wilujeng Nyakseni. Mobil pager banyak encar kaliaran sakedeng lebur papan nang tulis kesalinan badan ilang badan cahaya kubur yaitu kedon rasa rahayu rahayu rahayu. Gusti nama suci nomor bangsa daya alam no kagungan pun payakun pagekeun dalam sieum sifat roman sifat rohim mengawalas maka cari ia merasa anu setra jurung laku di karun ia perasa anu setra jurung laku di karun ia perasa anu setra di abdi sadaya pun Punggawa
Seceplak mukanya. Ayat hijau aki Ari sewa walak bagian aki kuntu di belakukeun. Oh, mangkaning aki teresep kana belakuk. Ruas gitu. Oh, ampun dan anak. Saking bingah jeung gumira ketua dapat jodoh. Jodoh. Bingah wa teh incu wa geus meunang jodoh. Arek kaul jang incu lagu nu keur beken lagu aki yo. Ajo cing alah alah ajo cing ajo cing alah alah ajo cing ajo cing alah alah ajo cing oh, aki teh ngajing-jing doa jang incu, menenteng doa buat cucu. Hah? Kakadang emot kapun bojo, si bebek si sayang si cinta sampai mati. Oh, ukoko hayang nyaksian incu nacana, bejana boga jodoh di dia. Amu. Assalamualaikum Abah. Punten. Nasa seblak. Ladana. Eva dua ala. Ulu lima. Ini kurjungna. Ulu itu. Bos ngaredeng jeung raja. Hei. Bos kayak ngisieunkeun geuning eta teh. Kurjung kali hininya. Aja. Abah aya naon atuh Abah menira rame kieu. Lah sia. Lain campur ambu. Sini nih mini semangat gitu. Nya Abah. Atoheun no. Geus boga jodoh incuna. Ini kapan urang teh aya kabunga. Incu urang geus meunang jodoh. Urang hibur ku urang. Urang bungakeun yu urang. Yuk bari nyanyi bari ngawih yuk. Memaleng si. Nah, iya mah. Olo tuh. Oloyor sama neta. Olo. Hei. Neta geus boga budak. Ilaha illallah. Aya kasyabalana. Kau lajang hijau kon wae kana kitu hadir cenah ngisinkeun nuhun ada hayanan ayo cenah di dieu olo itu hayang ogoan hayang digandong sagala
bakes ngampara lalang saya geus disinglarkeun. Baleumpang ti berjalan ke desa Sapuan tutut gunung keong reuma. Raden Ratu menak anaki baeuligi baelenggah calik dina kursi gading gilang kencana kabagjaan nganti keur hidang duaan tinemu sakinah mawadah warahmah bae anaki.
Sanggar Bang Hegar. Bapak hadirin seperti tidaklah berlebihan kami dari Sanggar Bang Hegar, tentunya bersama Ajit and Friend, Agent Wedding Organizer, kru kami dari Sanggar Bang Hegar untuk tur serta dipoto diabadi.